kawin longkewan ningali jurang awas seger tis nyecep dapuku di luhur gunung tanjakanu kakon cara pengkolanu moal pohon alias darajang alas kanean mereka ulah daya lur ditinggal zaman kabungkur ingkang Prabu gesan ulunu kamasur nu satia sangnya raja linuhun aya cai kahuripan caina kadijayaan tempatna niskeun diri nyienakeun rasa ragana hirup urip na manusa anging Gusti anu boga tinu jauh pada kajujuk tinu angkang dararatang kaleren daya Sumedang loba jalma nu ngabumbang sor payuna aturan kulit payun atu arunan ka urang cilengkrang sacelengkrang sedayana sor mipir pasir nulung kawin longkewan ningali jurang awas seger tis nyecep dapuku di luhur gunung tanjakanu kakon cara
urip na manusa angin Gusti anu boga. Alah, lagu naon nama teh lagu naon? Daya luhur. Oh, daya luhur. Alhamdulillah aja. Tapi aduh, Asa apal punten euy pisan. lagu teh. Pilih Naon teh? Pilih kaca. Make punten ka abdi naon maksudna? apaan? Mohon lah gitulah. Tos surti pangitan salira. Daya luhur kesan. Alhamdulillah Ujang luar biasa Ujang. Ieu teh. Calung ti Cimungkal. Aduh. Macakal. Macakal. Ari macakal teh. Macakal teh moteka rajin. Rajin. Semangatna aya Wih. mandiri. Tah. Mandiri. Ke heula. Ya teh ari kitu nama kumaha ari cai mah ti dituna herang. Tiduna kiru-kiru kumaha nu ti luhurna Jang Lamun pupuhuna. dina calung mah. Pupuhu Naon? gitu. Oh, aya pupuhuna. Aya pupuhuna. Lamun ti girang teh, lamun alus ka handapna. Halus. Pupuhuna ge meureun kudu alus. Oh leuwih halus. Leuwih aktif gitu. Urang panggil pupuhuna. Panggil pupuhuna. Aya pupuhuna saha? Aya apa aya? Han? Ayam, Oke. Panggil, Mangga. panggil. Maka pupuhu ti macakal di haturanna. Aduh, alhamdulillah. Eh. Aduh. Di dia, Pak. Lain Paling boga pupuhu teh ngora keneh. Oh, jalan lain. Bah, pupuh mah kudu ngora, Bah. Ieu pupuhu. Mohon. Kaasup kumaha ganteng teu? Ganteng. Gantengkeun atuh gantengkeun. Gantengnya. Keur kieu mah gantengkeun teu oge. Nah gitu. Kon. Kon. Apa tadi geus ngopi? Gantengkeun. Kumaha Ujang? Ieu tanya heula tanya. Kumaha Sareng eta? saha kitu? Oh. Tenang heula anak buah cari cing. Ieu urang tanya heula pupuhuna. Mangga. Hapunten pisan ya ka pangarsa pupuh ti Macaka. Iya. Nya urang teh bising pepenak di Jalan Pasampangan. Laras. Bade nguniakeun heula atanapi bade tumaros. Mangga. Wasta teh saha? Wasta nami gitu. Nah, nami abdi teh Mohon Cecep. Cecep. Ngaho papanjangna teh. Nganggo mung papanjangna teh kaleresan abdi teh sok rada cadel. Olah Cadelna kumaha? Pameng sami sareng Bapak nomor hiji di Desa Cimungkal. Keke, Bapak ieu Cimungkal. Cecep Supriyadi. Sanes. Cecep Cecep naon? Supriyadi mah dalang Ujang. Dalang atuh eta Ai mah. sugan teh. Ieu bani bararanga ieu Cecep. Nge. Ai kepala desana saha namina? Bapak Dede. Bapak Dede. Lain Cecep. Sanes. Heh? Sanes. Dede emong Sutarya sanes. Pedah papanjangna teh. Oh. Ai kedah dijelaskeun mas sami abdi Oh. teh jadi kagok gitu abang. Oh, gitu. sami. Laras. Itu Eh, kesawios. Kang Janten Cecep. Cecep terus Tandi. Nah, Hari itu Pak Kubu nah teh ka dieu kunaon teh ka dieu? tah pidoa teh sadayana hapunten nu kasuhun ka sadayana wargi atanapi warga Sumedang anu nuju manco di SMTP hapunten nu kasuhun kaleresan Bapak Kubu Bapak Dede Rustandi SPD Mohon. MSI dina kaleresan ieu oge hapunten ka para personil teu tiasa hadir di tengah-tengah urang sadayana kumargi ge jalaran mantenna nuju kirang sehat. Oh, kirang sehat. Lares. Atuh Pak Kubu sing enggal damangnya Amin. sing sehat. Amin. Aktivitas deui sadi dinten Aktivitas di Amin. 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 Pak Alhamdulillah Kubu. Pak Kubu ya, aduh gaduh reng-rengan calung ti Cimungkal. Alhamdulillah mojangnya ini kodituna Eta Maikon berdirina ieu calung tamu macakal. berdiri dalam macakal tah. Nah, Tos sabaraha tahun gitu istilahna. Coba 10. tos 10 tahun. Oh, 10 Berarti tahun. Berdirina ieu calung macakal anu ti Desa Cimungkal Kecamatan Wado di tahun 2015. Alhamdulillah. Berarti ya Alhamdulillah, kon tos baheula 10 mujang tahun. pernah ka ditu Mohon. nya ka Cimungkal. macakalnya Mohon. ka Cimungkal. Leres. Kantos mun 10 tahun kapengker. Kantos ngalayan. Alhamdulillah Keranya atuh Pak resi, Nuhun. keranya teh. Wah, seueur tokoh-tokoh di itu mah banyak percaya lah. Leres. Tokoh seni alhamdulillah di Covid jadi nunggal kali itu mah. Ya kanggo ka kersana pupuhu manawi aya kesan sareng pesan ya. Nah. Di reng-rengan. Kesana Mohon. di abdi pribadi pentan selaku pupuhu
atanapi pimpinan ieu calung Macakal Group di Desa Cimungkal kesana alhamdulillah sejang ngahaturkeun nuhun wabil khususna ka SMTP anu parantos ngulem ka grup SIM Kuring kanggo tiasa manggung dina ieu acara pamudah-mudahan pamudah-mudahan saatosna ieu acara job ujobnya, kan ujog, tos kan ujog. Tampil di SMTP-nya. Nah, tos tampil di dia mah, pamudah-mudahan sing seueur anu ngundang. Amin. Itu nah abdi promosi ya. Promosi, lamun kitu mah keke urang bisa kabawaan beurang. Insyaallah. Lain, yang nganuhunkeun oge ka ketua paguyuban PSBS Kacamatan Wado, Kang Yoyo, hatur nuhun tiasa nampilkeun ieu seni calung Macakal ieu. Ya, sami-sami tenten oge di atas nama pimpinan, sadayana rekan-rekan abdi di bidang seni calung, kalabah di dieu ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan program calung anu aya di SMTP langkung majeng ka payuna. Tiap malam lawan, Jumaah. Mohon. Tiap malam Jumaah laras. Malam Jumaah. Latihanana oge. Latihan mah aya teh kalarasan margi di ditu hapunten bentannya teu ngagugulukeun teuing dina perkawis kesenian. Seueur kagiatanna masing-masing. Mung alhamdulillah benten da kedah milarian nafkah benten abdi oge nya. Gitu da eta kewajiban. Tah mung ieu mah dina raraga ngahibur diri mudah-mudahan tiasa kahibur sadayana. Kanggo latihan dijadwalkeun saminggon sakali. Alhamdulillah. Semangat sakitu banyak. Semangat. Alhamdulillah. Tah enak pesannya. Pesan tadi mah kesan SMTP. Pesan kanggo SMTP painten pesan mah mudah-mudahan oge kapayuna SMTP ieu sing anu ayeuna teh kan tos milangkala anu ka 12. Berarti tos 12 tahun ya. 12 tahun kamari eces. Ayeuna eces pisan. Tadi tamihan ya. Nah, eta pesanan nama oge. Ya. Kang Cecep. Kan Kang Cecep mah di desa. Leres. BPD ketua BPD. Sanes abdi painten selain di BPD di operator. Ya, lain. Anu ngiring ka dieu saha wae. Alhamdulillah painten abdi regreg dinten ayeuna seueur dudungan. Dudungan abdi anu ka dieu painten tadi teh hoyongna mah sadayana, Pak. Nah atuh teu dibekel. Pak RT, Pak RW, Bapak Kadus, sadayana hoyong ngiring mung kaleresan painten tadi teh aya jalaran, aya wagelan. Nah, aya jalaran wagelan oge painten maklum. Malam Jumat, nah eta juga nawa, eta koyahna angkat cenah kitu. Nah, ayeuna abdi painten sareng dudungan abdi, alhamdulillah painten Bapak kasih wilayah atanapi katelah nama di urang mah kapungkur teh Bapak Ici. Bapak Ici, nu hadir ka dieu teh oge Bapak Kaorkestra. Alhamdulillah. Regreg gitu mah. Duh, seueur ari geuning aya di desa masuk aya ibu-ibu teh naon ngaranna teh? PKK. Lain PKK. Sanes. Kader. Kader. Teh ngiring kader-kader. Aya perwakilanana alhamdulillah. Aya hadir itu tadi di ditu teh. Aya teh kader. Eta teh ibu kader. Ya kader PKK. Aduh. PKK. PKK. Tadi PKK teh malahan mah apa aya mah keur zaman usaha disebut teh geuning. Umkem deh. UMKM. UMKM. Sugan umkem. Si eta mah ngomong teh gabah-gabah. Kumaha jadi eta teh aya bacaan urangnya UMKM deh ada. Emang leresnya. Umkem. Dari barat kieu meureunna. Jang meuli open ka kota. Gidig-gidig di kampung teh aya bacaan open. Hah? Si emak ieu meni badag ieu open. Kumaha mawana ieu? Tah gitu, bingung open puguhan pan eta teh open teh bahasa Inggris. Nah, sabab urang kudu sakola teh di dinyana tah. Leres teh. Aya open bah, geus bingung ngalamun tarik kumaha mawa. Nah, ya si emak ye. Open sakieu gedena. Kena ngabodor gitu. Terus aya we orang bule rek asup ka dinya. Si Ujang eta langsung ngadat tah. Dicarek. Montong asup ka dinya bisi hideung. Gagabah eta teh open.
Tah, aya we da maksa da teu ngartieun nya. Teu ngartieun. Teu sama pun nya cuek we ngagidik asup kieu. Asupnya. Eta teh kitu ditungguan we ku si budak itu teh meuli open teh deleukeun teu ngaguguk ka dewek hideung. Teh kungsi lila bijil eta nu hideung orang negro paentan Afrika atau habunten ya. Bukan mana hideung we. Samodel abdi kieu. Nya. Gidik bijil. Tuh cancek. Ayo we oge kudu ngagugu mata kudu sako. Nah, gitu. Ah bener Jang. Ieu pupuhuna rada sengklek seeutik mah ka anak gua nya sarengklek. Apa ingan atuh aya anak dari pupuhan kudu kieu nyawa. Aduh nyararuksa. Halus mere semangat. Yang Cecep sekali deui hatur nuhun ku kasumpinganana ieu grup Calung Macakal. Alhamdulillah. Di mana? Di Wado. Di Cimungkal. Malihan macan mau Ujang itu nuju nobar itu teh. Alhamdulillah nuju nobar. Sanu nobar tah sa? Sadayana Di lapangan ini lapang sepak bola. di lapang sepak bola oke di kantor desa Cimungkal. Nuju nobar Sapemdes Cimungkal. Wilujeng. Sadayana Punten. Urang Cimungkal. Oke pribados izin painten ka wabil khusus ka bawa ku anjeun Bapak Dede Rustandi SPD MSI beserta Ibu oge sadayana jajaran pemerintahan desa Cimungkal dina wengi ieu hapunten nu kasuhun. Pribados parantos. Oke lah. Di dia painten parantos ngadugikeun oge hatur nuhun kana sagala rupi rojonganana ka Bapak wabil khususna painten ka Bapak ku anjeun nu parantos memfasilitasi abdi-abdi sadaya mobilna bensina sagala rupina hatur nuhun nu amin. mudah-mudahan mantena sing enggal sehat sing kagentos sandi nu langkung-langkung oge painten ka ketua PSB Kecamatan Wado Bapak Yoyo oge PSB Kabupaten Sumedang Bapak Pan acan eta masih sayang atuh kela pasti eta bahaya lamun teu tah eta painten ka Bapak Dede Suhendar alias Bapak DS oke hatur nuhun ka ketua PSB Kabupaten Sumedang oke tadi painten laresnya parantos aya ya ti Bapak Esle tadi painten hadana di emutan lamun hanteng kayak wih ditulakan leh ayeuna mah kintun ka saha nah painten terutaminan tadi paintennya ka Bapak Kuwu oge jajaran Pemdes Desa Cimungkal oge lembaga nu aya di Desa Cimungkal sadayana hapunten teu kasebatan wiji-wiji bilih saevaktosna spesialna painten wabil khususna aya dua painten nya ka Pun Bojo pasti. Terus painten nah tadi spesialna pisan mah painten anu parantos ngarojong kana ieu jalana acara painten boh materi tanagina emutanana ti kamari kumaha ieu carana bade angkat khususna painten Bapak Kuwu atanapi Bapak Kepala Desa Cimungkal Bapak Dede Rustandi SPD MSI anu parantos memfasilitasi katur nuhun ka pupuhu lagu naon manawi ayeuna lagu naon kela bojang kela kumaha apan urang teh hari ka naon ka pupuhna wabu hari ka pemain ke heula encan tenang sok oke ayeuna bade lagu naon laguna teh Bangkong Yudo yo urang nonton Kang Cecep amin Bangkong Yudo aduh ini dia Bangkong Yudo akan diperwakilan oleh Cimungkal Macakal aya lagu Bangkong Yudo ya teh disuguhkeun ku Bapak Gigin kitu nya lalajo Bangkong ke Yudo pelentuk diadu tinju areret pancet di dongkek masih cakung jadi legeri lekebari joget pembara iluan dansa lagu mesigun ketuk ilu cucungu sibuk tajam kuda jeung badak bercongkak sapikeun main kaleci gajah anteng main beker munding mah teu mikir-mikir di kamar keur diri satoge boga kahayam sewa
Salajo bangkong euy yudek